Beh, iya merenung ngaran santuy-santuy teh ge ya. Penuh pemandai. Bayi mah hendak nyantai bae. Na Facebook ieu bebenung herang-herang kieu. Beh doang nih ya aing mun di kana Facebookkeun rada herang-herang ieu. Si Sarta eueuh ya ke Jakarta ya. Loba nu herang-herang ya. Ajak mah ku aing ya. Aduh, mungkin komandan iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, bangsa naon nih? Weh, atuh biasa bae, Bos. Ulah temenin nyuntak itu nembalana. Ampura bae, Kang. Nu boga imahna eueuh. Emang ka mana nu boga imahna? Ampura Kang, sasaben banyak. Weh, gegabah dia ngomong. Main para saben bae. Dong tabayang tukang bere main. Iya, ampura Kang. Sugan orang merek bermain. Bere main dia gagabah ngomong. Tak ada lah beteng aing tah. Beteng, Bos. Beteng dia doang bos, ge. Beungeut mah beungeut ditaheun. Beuh. Ngalunjak ieu dia sakeng kasep na cikindung aing mah. Gampang teuing dia nawaran rokok makai. Kasep dia pamajikan teh gableng. Lain aya dia boga henteu. Boga mah genep tuh di jero. Mana? Neng, bawakeun cai kade Neng. Mangga dilelet. Woi, dia menunang neng, ainu keluar neng jamrong. Depan mungguna mah kacung eta mah. Boh. Heh, atuh lain jelema sembarangan burung idenya. Pemajikan genep, pembantu boga. Bah. Percaya. Tawaneng nincak tainai. Ai kitu, kunaon teu wani nincak tai aing? Woi, atuh kubau tawani nama. Lain eta, Bos. Ngomong-ngomong eta rokok aya kana, Bos. Tah, kaharti ku aing kuari manggil aing, Bos. Mangga ngerokok. Nya, Bos. Ketampi, Bos. Bah, resep aing we boga Bos nu kieu. Dia daerah ieu mah geus kenal ka aing kabeh. Weh, percaya ya Kak Bos. Karo Kak, orang kaya. Nah ini dia ngomong-ngomong kayak tujuan naon ka dia? Lain Bos ya. Kuku arek kanu komandan. Si Bos kenal teh ka komandan. Lain komandan nu mana? Ieu teh dia mah kawasan aing kabeh ge. Oh, berarti di dia kawasan si Bos nya. Pantesan. Woi, jaya tamu ya. Komandan. Woi, tamu nu di mana ya? Woi, komandan, di mana? Oh, biasa. Terus ya rapat. Woi, rapat di mana dan? Aku coba kayak ajak-ajak ya. Biasa tuh rapat teh ngadirikeun pos ronda jasi Sarta eueuh ke Jakarta. Jadi dia rokok aing goreng jeung HP. Ari kacamatana ke mana ya? Wah, iya dan kacamata tadi pohon. Ngagaya bae horengnya dia aing mah nya. Lain cokeun cai naon tamu. Siap dan. Dan, hari eta sakit tuh. Atau mungguna mah eta anak buah komandan Sarto keamanan lemur di dia. Oh, iya nu ngaranna si Sarto. Tadi mah ngaku-ngaku orang Minum Pak, minum. Memang enggak dilihat. nya dan ketampi dan. Dia dari Sarto di dia bae. Geus ka tugas. Siap dan.
Dah, anak buah orangnya tanya. Atuh ho eta keamanan lembur eta budak dua berhubung si Sarta mah eueuh kuari si Sarto sorangan. Bang, itu berarti katipu yang dan. Tadi mah dia ngaku nama bos. Pamajikan agak cenah boga genep. Genep di mana horeng terus potong-potong acan kamari ge haliu bae tah yang kawin. Kemana ge encan anak buah mieulaan bae yang kawin. Tapi atuh katipu aingnya. Tadi mah di belagu eta Kang Aing buat ngarankeun tukang bere main. Orang saroba jeung aing eta. Beungeut ditaheun. Ngomong-ngomong dia perluan ka dia Atuh lendan bedul tah mau ulin doang muntah memorang dah ka dia. boro-boro aing ge hayang. Boros dia mah aing ecan hiji-hiji acan. Atuh mantakan nyiar dan. Di imah bae ya. Saing pamit ya, nek balik kan. Oh ya Neng netaruh boleh jidan. hiji bae loloban Urosan dan rokok pamere ge. pamere boros keun tamu nu kieu. Nuhun dan. Oh ya Udah ini gapleh kan komandan. Meh, Kenaon cuk? kalieur mikiran hang nyandung. Ai, nyandung pamajikan ican boga. Atuh engke geus boga. Lain mang, ngomong-ngomong hang boga sabaraha kitu pamajikan na. Hiji ge moal beak-beak. Atuh hayang bae teh mah ku dalapan. Kokolohan mamang mah. Losok lagu hirup mah. Hiji ge ripuh marabana, penting loba. Hayang iya, nu nyarek. Nu nyarek mang. Atuh aing moal kabagean. Atuh dia masih sana bae. Rangda begitulah. Dulu eta mang, bagian rangna dibikeun ka aing. Tapi ka di kuari minyak. Parawan eta enak urang da. Losoknya nyahuanan, aya kan ngalaman mah. Oh, sih Wih, kadinya lain nama. ngomong naon dari nguluman ngalaman. Baru ya jelema iya datang deui bae. Nggak sulah ngomong-ngomong rangda bener ya. Moal kuat dari rangda mah genjotana. Hah? Digenjot. Baru aing kapikiran aing keur beurang. Kata anak buah komandan Sarto ngaranna. Ai sugan aing jelema kaya. Beh. Alunjak teh setan nipu kae. Ini enggak malam minggu ngalamun Ngalamun dia. Nek ka mana dia? biasa bae. Tekanjang kan urang da. Unjang anjang belagu nek paraban kunan ku dek puhuut. Amat di mamang ngeceng nata ka aing. Kayak gengis rumah tangga mau kapanggih mang. Lain anu kapanggih naon anu kapanggih ku dia ya. Gilit bulu mang naplok. Lain mang, ngomong-ngomong di daerah Rangda mang. Anak hiji gitu. Aya rangda mah. Kieu dia. Ngaranna Rani. Lain Rani mana ya mang? Gelis itu mang. Bah, pokoknya mah dia mau kecewa rangda nama. Tapi incuna geus pengsiunan abri. Oke. Arana mah bagus ieu Rani. Tapi incuna geus pensiunan abri. Padeng dia merang dan ini. Eta lah. Begitu mah pajuan kerut. Woi, nek kawan dia. Nek paling dongeng mah pajuh kudatan ini. Bah, kurosa tama dia. Doang tabe kana roti titah diajuh ka ngaing. Malah ting tengina dia mah. Aman dong nih. Men iya budak ngagawekeun komandan nih si Sarto ya kalah iya doang carape ngerti sih ya. Hari itu jelema tenang ngadungkuk. Tapi jelema doang nama eta. Tapi tengah rokok ngopi eta. Alapatan tunggul kaung. Sungut nepinuh ku reungit dulu. Penasaran neng. Lain saha eta nu kadi. Mudah-mudahan kayak nganterkeun milik. Ai jadi ya horeng. Nina nonton nongkrong
kopi rokok lapatan tunggul kaung. Wih, jak komandan. Atuh minaon tong ngomong dan kuro samat. Muli disarwak jeung tunggul kau ngaing. Ampura, lalagaan yang tadi mah. Diampura ku aing dan sakali mah mun dia ulah dedeyeun. Geus geura diuk-diuk peh, kayaknya teh. Atau yang mau dititah kena diuk tadi ke? Wih, Dan, ayo. Nah, nu aya. Dan. Wih, tepeka ih, udah. Oh, tira ada nyeri untunan kita. Bah, tepeka komandan. Ngarokok aing mun kudu tog mall mah. Oh, lain tadi dia mau ngomong yang ngerokok gitu. Ayah rokok maing mah. Ngen ayah hiji syarat dia. Siap teu? Daek teu dia maturan aing ronda. Wih, atuh ulatan kakarak ronda dan siap peng mah najan teh ge maturan nyarang da. Gampang tah mah, ulah masih gerang tah bae. Siap tapi dia maturan aing sampai esuk. Soalnya ieu lembur kuaring taman. Lobana maling endog. Siap sih siap dan atuh coba eta rokok agar dikaluar kena kantong bae perasaan mati tadi. Atuh gampang yang ngerokok mah dia. Ngapa di rokok maing mah? Boh. Nyukseukan teh naon nih dan. Kumaha? Siap tah? Oh, atuh lebih ti siap ya mah. Dan ingona ge mantep ya mah cu. Tah. Kuari aing nek balik heula nya. Oke. Oh nya, nyo ada tugas tadi ya. Kayak jam 7 Pak dia nyamper. Ayo. Oh, dan. Tapi sugan aing mah ditundaan 2 bungkus sih komandan. Di masa batang tahayang amat teh kudu ronda. Bah, Masya Allah komandan dah. Minta ronda kai nundaan rokok sabatang. Kayak atuh mau cukup yang rokok sabatang dah kayak. Paling 2 menit ke aku yang dikesot. Bah, ngeunah mah ngeunah yang rokok. Ngeunah yang tahayang kudu ronda mah. Bayar rokoknya sabatang. Action. Beteng dia tita. Dia dong, kan? Penting dia dong posting gitu. Boleh dong. Woi. Woi, kayak apa dia bang? Kita ngomong kan? Kenang, ya. Oh.